Luar biasa. Imamna ngalamun makmumna hus asupkeun ka surga kunaon makmumna aya nu hus. Ya Allah, imamna ngalamun makmumna ge ngalamun, wah bahaya ya. Kumaha ya Allah asupkeun ka surga. Kenapa? Soalna jajanana rapi, sapna rapi, asup ka surga. Ya Allah, imamna ngalamun, makmumna ngalamun, sabna acak-acakan kumaha ya Allah. Asupkeun ka surga. Kunaon? Dina hatena aya niat berjamaah. Itu yang sulit. Betul. Mudah-mudahan ini kabeh ahli berjamaah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Sebab apa? Anu ngancam ka urang loba lain eta hukum. Nya eta kaditya anu kana pasunatan. Kunaon lamun salat kudu make mawa susur. Kenapa? Soalna eta susur hampir diwajibkeun. Lamun teu magor hampir diwajibkeun. Kudu. Masya Allah. Bere-bere. Habib teu boga, iya pakai. Ini. Makanya pakai ini. Gosok. Bau ya. Gosok. Mata para ke itu naon jangan gosok. Iya. Lamun teu mau susur. Pakai ini. Habib sorban teu mawa. Tah, kerah. Mohon ibu, kerah. Gosok ai tepi mah heuh. Habib susur teu mawa, sorban teu mawa, kerahna ge ponok curug batur. Kira-kira dibikin mah. Ban orange teh. Tepo curugna kudu nu heuras, kabakan heula. Untung mah bieu. Sono eta. Ka imah heuras ye. Diem deui mah. Yang musuh goblok. Cokot dong asa-asa. Eta. Bandar baduruk goblok. Betul tidak? Menipu hampir diwajibkeun eta teh nyusur. Nah itu yang kedua. Yang ketiga anu moal kapenak jeung Kangjeng Nabi punten. Para ustad, para kiai punten ulah kasinggung dia. Para ustad, para kiai anu ngabejaan kalimah nu alus, anu ngajakan anu alus, tapi kumanehna teu digawean. Loba henteu. Ayah henteu. Hati-hati. Lain ibu jeung bapak diancam, kiai ge diancam, hati-hati. Betul? Mantap lamun menyampaikan itu manehna kudu ngajalankeun. Ibu, wayahna sapoe maca sholawat pangsa leutikna 100. Sedengna 100.000. Eta kudu digawean. Kita baca sholawat. Habib anu mana nu pondok we. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anu panjang Habib aya ada. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami maktub min nur al mu'abbad alladhi baqi mukhalladi bi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal a'zami wahidi bi wahdati al-hadim muta'aliyan walidami wa adil muqaddas al-kulli ahadim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta salliya ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil a'zamil kulli mawjud salatan tusabitu bi qalbiyal imana wa tuhafiduni al-Qur'an wa tufahimuni minhu layatin nurul jannati wa nurul naimi wa nurul nadhira ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim panjang teu sakali deui panjang teu apal teu nah eta disebutna sholawat mu'abbad. Itu panjang. Sholawat nariyah mangga. Sholawat mu'abbad silakan. Arek sholawat anu pondok mangga. Jeung lobakeun maca istighfar. Tilu anu setan anu hese ngagoda ka eta jelema. Tilu perkara deui. Anu mana? Anu kahiji nyaeta para zuriyahna Rasulullah. Para habaib hese digodana. Anu kadua jelema anu kos budak leutik kadang-kadang eling kadang-kadang hideup. Anu katilu jelema nu loba baca istighfar.
arek maling ka imah batul geus nyokel jendela tapi mina inget kana dosa astagfirullahaladzim jadi moal malingnya moal soalnya loba istighfar betul itu masya Allah kembali lagi ke lagi kena laptop gitu pangaosan Puraisun ngancam opat perkara ieu loba nu ngancam urang kan mudah-mudahan urang sing kuat amin sing asup ka surga amin Puraisun ini dibudangkeun ku malaikat Puraisun budang Puraisun beungeutna beureum jangkungna nepi ka aras leungeun katulu ka masnik leungeun kecak ka magrib panjang gede puntuna panjang rangeteng kukuna panjang arek niangan anu opat perkara jelema dihudangkeun ku malaikat Puraisun arek naon anjeun make hudang dina neraka jahanam punten bapak punten Puraisun beungeutna okos rahwana beureum ngomongna kitu sarua cek malaikat arek naon anjeun make hudang di neraka jahanam cek Puraisun kumaha ait oh Puraisun galak dengekeun malaikat Jibril kaula rek nyokot 5 perkara jelema anu mana anu kahiji kaula rek nyokot jelema anu tarku salat jelema anu tara salat anu kadua kaula rek nyokot jelema anu tara daek mayar jak anu katilu kaula rek nyokot jelema anu doraka ti inung bapana betul anu kaopat kaula rek nyokot jelema anu sok minum-minuman nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala arak putih topi miring geus puguh tulisanna topi miring di arinum atuh da rarengdek kabeh betul dan nu mabok mah nu bener ngadengi azan teu dideng ngadengi komat teu dideng soalna mabok lempangna geus beda nah mabok guys mabok betul moal nyekel tas teh pasti nyekel gitar putus jeung kabogohna belah ditu mena ngagitar belah dieu da tiup geus kan mabok nyokot gitar jreng kumaha kumaha 30 menit duduk di sini tanpa suara mabok Pak dan aku mabok ya sih cendol di kalapan ngajenol eueuh nah mabok Pak Habib ari nu kitu doraka kahiji doraka di Allah kadua doraka di Rasul katilu doraka di bapakna kaopat doraka di indungna kalima doraka di guru ngajina 5 ngajenol doraka betul anu karunya naon RT kababawa aya RT aya RT kababawa dorakana 70%, RW 70%, lurah 70%. Mantap lamun aya nu apel ku RT kudu ditegur mau ke siapa? Silaturahmi aing yang orek apel. Betul? Kasaha kasih anu cek RT daripada 70% doraka cek RT jeung aing. Cokot. Punten kursina kadi teu. Jauh deh dia aja saja. Berepan. Up. Bu RT dicopot, punten ya kasih punten. Tos, naik. Copot Bu RT. Tiup. Jeung RT. Belah ya awewe kabogohna. Aya RT.
Kira-kira daikut mana kalau moal wadin wanyu moal daya etek aman mah aman cek etek mah ngobrol etek kieu gagaro Minum lah ya RT ya. daripada 70%. Kumaha cek etek udut aroko jadi bukan rezeki betul geus ngobrolna geus ayo sabar atur ka jalan hari malam minggu datang deh ayo sih nyai aman tidak aman sebab naon lamun aya parawan aya bujangan wani dicium sakali punten bakal coplok kayak di padang masa gunduna hiji lepok asia coplok gunduna hiji sakali cerot huntuhi namun 2 kali cerot namun 3 kali cerot namun nyarok cok mua ayah buntu datang deh apa ayo sih jangan yuk deh ngobrol udut balik ayo balik malam minggu datang deh lu kesel RT ayo teh capek goblok setengah dari nanti cek budak ngora Pak RT kan buka duit ngan RT nabak bagus modok duit RT tah 40 juta di air hebat deh tepuk tangan buat RT tepuk tangan tah 20 juta kawin siap daripada aing 70% betul akhirnya iya budak ditikahkeun ku RT da boga duit 40 juta duit RT menang nginjem ti RW RW ti lurah tapi kainnya kan dibaca Masya eta tadi kadak seuneu naon anu beur bisa pareup ku amal sok ayo sia soleh di ku amal sholat Habib ayo katilu seuneu naon seuneu biru ari seuneu biru bisa pareup ku amal naon ku amal puasa betul teger mulut tangga mulut paruasan itu tidak betul ngan ge ayat bulan suci Ramadan hari orang dia mah budak corona pada puasa nau tika jam 3 teh ditahan jam 8 dah anggeula betul hati-hati lamun urang ngabatalkeun puasa bari jeung teu gering bari jeung urang ngabatalkeun ngodoan anu sapoe eta teu bisa dikodoan kenapa sebab eta mah dihaja hati-hati matak lamun puasa betul Ramadan teh panas matak tereh lamun hayang naon teh tereh betul tidak puasa kuat komo tempo di Bogor jelema sakti eta da di Bogor sukuna kaciri awak mah teu keturunan kulawan eta sakti eta jelema betul dicopot sendalna galak mena keluar betul itu Masya Allah hati-hati lamun modoan dibatalkeun aja mau bisa kapodoan eta betul tapi alhamdulillah di mana rajin alhamdulillah sebab naon ieu seuneu biru bisa pareup ku amal puasa Habib seuneu anu koneng bisa pareup ku amal naon seuneu anu koneng bisa pareup ku amal sedekah punten para panitia sudah mengumpulkan dana betul ngumpulkeun dana ajang maulidna Kangjeng Nabi kabeh geus sedekah ka urang alhamdulillah kue anu aya di tempat muludan punten eta kedah diseepkeun sebab naon ieu berkah ieu kue di dinya aya kue teu Bu mana teh panitia bere kue cai aya cai eueuh eta eueuh keneh wae cau aya cau mas tiung aya tiung sebab naon lamun ngadahan urang cau eta punten ngadahan begitu masuk ke dalam perut dosa urang moal dihampura ku Allah ieu
cau di jero bedeung mangmentakeun hampura ka Allah. Ya Allah, jelema ieu hampurakeun puludan. Ieu cau abdi tong ka dihancurkeun na jero bedeung. Eta cau kuliling mah hayo. Bakal dengar teh kana beteung ya. Mantap tempat puludan mah aya kue kudu tidak. Kudu dahar tuh Pak punten eta beureum naon da Pak beureum bodas naon. Dahar Pak dahar. Eta nu hideung-hideung naon tah? Daun. Daun. Dahar. Hideung. Sirawan hideung. Cauna dahar napana teureui. Insya Allah bakal gering kita jelema. Masya di tempat muludan, tempat rajaban, aya kue, aya kajian dahar, betul? Kita ngajadikeun berkah. Adu boga penyakit diabetes bakal cageun. Adu boga penyakit jantung bakal cageun. Soalnya penyakit jantung rupa-rupa betul? Aya jantung kolesterol, aya jantung corona, jantung non? Koroneal. Aya jantung sesar, aya mayor, loba eta. Kabeh numpuk kita jantung bidinya. Aya geus make ring, betul? Dipasangan ringtone ring, kakalian tuh pelak ban asupkeun. Betul? Itu Masya Allah, kenapa bisa begitu? Sebab dinamakannya punten maaf, jarang maca bismillah. Lamun loba maca bismillah diraksa. Betul? Contoh. Iya macot. Bismillahirrahmanirrahim. Punten iya macot. Hakara alhamdulillah. Bismillah deui hayang. Kalau kelihatan aing rebek we hayo. Eta maca bismillah bakal jadi ubar karena awak kurang, betul? Lamun dibuka lapan bismillah bak nahungkul moal anggeus sangu ubah nahungkul tapi loba ayeuna disepelekeun, betul? Itu Masya Allah. Ibu punten anu pangberat-beratna salat subuh, betul? Ibu hoyong gaduh ganjaran teu Bu? Hoyong isukan subuh punten anu ngahudangkeun anu tahrim, anu ngahudangkeun imam lain imam, nu ngahudangkeun nu tahrim lain imam, tapi saha hayam, betul? Ieu hayam subuh-subuh geus boga ganjaran. Ngahudangkeun anu tahajud, ngahudangkeun nu salat ieu hayam Pak, geus boga ganjaran. Kumaha ceuk hayam? Ieu hayam ya. Punten. Contoh. Gerasa rolang. Betul? Eta hayam ngahuda. Sikopak ceuk saha eta? Habib ibu. Aing disebut hayam. Manya hayam make sorban. Balikan deui ah. Hayam ngahuda. Gerasa rolang cek saha eta? Ieu Habib. Jawaban yang benar adalah hayam Habib. Ya mah Habib hayam. Hayam Habib. Eta diudangkeun lain meong ngahudangkeun. Lain kebo, betul? Lain manuk tapi hayam. Komo hayam naon teh nu pokok panjang. Tah hayam pelungkung. Gerasa rolang. Enak baik. Anu goreng hayam kate mah goreng teu ditah salat. Kumaha jangan kate sing tibrak hayam kate kucing. Betul? Ieu ngahudangkeun. Ka begitu ibu nguping sora hayam berarti ngahudang. Ngan ulah bulu-bulu ngahudangkeun salat.
kunaon Habib ieu salaki bisi leuwas. Nah hamak ieu leuwas atuh rambut ngagulung ka belah dieu. Utang resort sabelah. Salaki leuwas mah. Leuwas. Jadi ibu kacayeun. Kacayeun lah cuci muka, sikat gigi, beres dielap, dandan saeutik, make bola-bola. Habib bangga amat pada ibadah kau dakeun salat, make minyak saeutik. Pake arek ngaudakeun salat. Sok mangga. Habib bola-bola na kitu boga bola voli pan aya. Pake sabarkeun salat ngan ngahudangkeun aya rahasiana lain ngahudangkeun ku leungeun lain ku omongan tapi ieu salat dicium ngahudangkeun bapak-bapak nu hadir di dieu isukan subuh tong ngahudang cici supaya pamajikan boga ganya kumaha Habib nungguan dicium Habib ganyarana naon nyum pipi salaki bejakeun sabelah pipi salaki ganyaranana 7.000 sedekah kuda bayangkeun mantap eta pipi mahal teu ti ayeuna murek dicium no way papa ciumnya no kunaon 7.000 sedekah kuda belah dia sarua 7.000 Habib aing leuwih gede teu aya naon punten salakina nangkara ieu 14.000 sedekah kuda gede teu Bu gede nyiumna nyium biwir kunaon make mahal sebab bau betul da bau atuh jaba salakina monyok jaba geus ngadahar peuteung jaba ngelak luar dia penuh dengan tantangan. Dia di salakina ya, dicium bau, jadi cium dan enak. Nyiumna maca bis, lebih aku biskuit, maca bismillah daya mah ibadah. Bismillah. awal lah Iroma, kamu mati. Iya. terjadi Anu kedua kali itu menang dada. Bismillah. Iroma. Iroma. Kudu rada disedot saeutik supaya madu beuna. luar biasa Nah. Habib kajangan leuwih loba pinyot nih. Cenah salakina hud. Udah, salakina leuwas mah. Leuwas atuh. Mama dia mama lain. Beri tiis kana bibir air. Nya papa salat subuh. Salakina hudang ganjaran ibu geus ngantongna. Alhamdulillah. Terus ibu nage kacai tapi Habib percaya ka ibu-ibu di makana ibadahna. Ibu-ibu na hebat. Tur bedug kacai. Nyesel. Geus nyesel kukumah. Nah ngercai. Sasapu ngepel ai salat teh iraha. Betul. Sajumlahna pemandangan nu aya di Indonesia, anu aya di Amerika, anu aya di Belanda, anu aya di Prancis, anu aya di Jepang, moal ngabanding ku endahna ganjaran salat subuh. Lebih bagus lagi, meme salat subuh, salat fajar. Salat fajar waktuna kumaha? Antara azan samemeh qomat. Eta salat fajar. Ganjaranana sagedena alam dunya jeung eusina. Masya Allah Masya Allah. Kosok salat fajar kosok. Alhamdulillah Habib. Betul? Salat fajar sesudah azan sebelum qomat. Eta salat fajar. Ganjaranana saluasna gedena alam dunya. Masya Allah. Mudah-mudahan
ieu teh makna ngagungkeun Kangjeng Nabi tapi implik kana ibadah. Mudah-mudahan ku Habib ridhokeun ibadahna sing ditampi ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu can dibahas seuneu naon? Seuneu hideung. Ieu seuneu hideung anu hese di pareumanan. Bejakeun. Ge lamun dionang deui, ge bakal dibejakeun. Kumagi kedeung deui ieu geus jam 12 kurang 25 sebentar lagi tahun baru. Betul? Ngan insyaallah engke mah kudu tahun baru Islam. Amin. Sebab naon? Dawuhan Kangjeng Nabi lamun ngagungkeun kami wayahna teu beda poe isukan teh lebaran. Berarti urang teh kudu bungah teh, bungah teu. Bungah teu Bu? Bunga. Mudah-mudahan seserian tadi sing dianggap ibadah ku Allah. Amin. Sing dijadikeun ibadah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Daripada nunutan jadi riweuh mending urang bunga tapi bungahna ngagungkeun Kangjeng Nabi. Petasan arek loba sugan dibeuleuh mangga teu naon ngan sakaol aya